keplok-keplok. Ikut terdigoyang. Dijilat. Hoh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah eta ini jero guhanya. Ahiru. Sir mana sir? Hong mani hong. Kulit daging jadi. Berasal. Jika nunutan tuh dukun lagi tembok. Waduh, ngejatuh. Jangan lupa subrek channel Dadang PX. Subrek teh naon? Teuing bukan subrek ya itu tidak ho. Sip. Mak da mau teh ya. Ih, tong waka, urang ka itu heula tuh. Ayo itu kan mak kira tong make motor yuk. Kan nya kadang ayo. Kan urang. Perlu. Jauh teman. Itu. Ini deket. Tadi itu. Orang manggihan eta Mbah. Sugani aya. Sugani balik di kebon. Ini balik di kebon ieu teh. Bawa miskin di kebon. Datar aya di imah da aki-aki eta mah. Aya pokona mah eta eun. Sing teh aing lah. Kumaha? Ya perlu cicing pokona tuturkeun aing. Kamana aing tuturkeun, ngawarot aing. Kamana ya da eueuh. Tua bangka di sana na suga. Itu burung mameureun. Aya. Ting eueuh. Gula. Buatan balik ke kebun itu. Maka apa? Bangga. Bangga apa dengan air. Air takenya ayo. Bangga. Oi, bangga. Hah? Yang ini kuali katakan lah. Lagi budak lah. Ayahnya. Oh, gadingan. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Kudang banget nak kudang. Waduh, ayo coba teh cetri kebon kene Mbah teh. Aya geuning tak kebenaran euy. Mak. Aya perlu Mbah euy. Oh, gitu. Aya perlu pugo ieu teh. Aduh, ieu teh meuni ka balatak ka mana awewe. Kapan gitu teh aduh. Tuh, boga awewe. Boga awewe nya. Ah, ning bawas kieu da. Urusanana ningan. Ternyata aya perlu itu Mas, eta. Ya budak rek hoyong barang budak ieu teh. Oh, gitu. Nyata. Ieu teh budak teh tuh, ieu teh kemarin si bule teh ya geuning neng bule. Bule. Heeh. Apa meh nama lalaki, apa cek mah buah awewe geuning mak teh ngadenge berita nya cenah bisa ngubaran abah teh. Pokoknya geus kakoncara we ka itu ka dieu abah teh gitu nya. Geus pokoknya geus tenar gitu mbah teh. Ngaranna teh cenah Mbah Gangga cenah nya. Tah, nya mak teh ka dieu ieu teh. Ieu teh hayang pangubarankeun budak ieu teh. Wah, budak. Ieu teh omong lalaki kalakuan kos awewe goblong. Kalakuanana teh hayang pangubarankeun ku abah. Insyaallah tadi ubaran sugan di kersaakeun Gusti Allah. Nya. Sugan abah ge dari kitu mah ka batur aosok ngubaran ya. Kuruyung-kuruyung wae mah nya. Kuruyung-kuruyung mah ieu mah. Tuh kayak kitu mah hayang nyaho we lah Mbah neangan ieu we. Naon hoe? Neangan ieu tangkal honye.
di kumaha dikebotkeun? Ada tenggelan we. Di tengeulan. Iya. Sina tepi ka ngorejat jadi lalaki Jadi nya. Laki. Di Oh mana? nya oke. Nah, ulah jeung daun-daunna. Pucukna absek kitu tah. Dipesek. Besekan. Sina alah hatena hungkul. Hatena. Itu botannya gitu tah. Sina tiap marilit. Kirang muntong-muntong tina mareulit dah. Coba syarat tina kudu kitu. Ulah ada topik lain itu kan tujuran gitu gitu paeh mah. Tujuran buat pengubaran pan orang pan cai. Caina Caina. Kumaha si caina teh dipeurekeun kana matana kumaha? Dilolonge. Tong dipeurekeun atuh. Kumaha aja maehan kitu. Pada jengkel dosa. Dain jadi jengkel. Mah meureun sigan pisan mah. Ngabunuh nya. Ditabunuh di tewak polisi. Moal bah ieu teh dengekeun emak teh geus jengkel, geus ditaman ku Mbah Sarkum. Masih keneh pokoknya mah pangabisa emak teh geus dikeprukeun, geus dikopiok, geus ku bernuk buruk, geus disiksa dicai ku sapeunyer ditalupuh. Masih keneh sakedeung. Cageurna teh. Ningang ka unur aing ku lapes deui kokonna teh kitu tah kikituan geus awewe. Era ku batur bah aing teh kunaon meuni teu nerak-nerak teh jampe teh. Da ka batur mah aing teh sok rada leuheung kitu tah. Kana nyari beteung-beteung wae masuk raja teh murus kala ka kaitu teh geuning. Mbah mah keur dikersakeun ku Gusti Allah mah alhamdulillah kitu da urang mah teu bisa nyageurkeun lain Gusti Allah mah nu nyageurkeun anak urang syariat hungkul. Insya Allah lamun dikersakeun mah neangan konyewe. Ngan honye. Dijujurkeun nya jujuran yang kok nya. Tah si honye saneulan supaya genyur ku eta lain genyur dipek-pekan genyur ditengel-tengel. Gitu nya. Ai sogan teh ku hayur gereng gitu di tengeulanna teh. Mah tuh. Ulahnya. Ulah eta mah. Dengeran itu mah tang geus genyur. Terus tah naon deui eta syaratna teh, Bah? Tang geus genyur kitu peureut caina. Peureut caina. Geus peureut sok eta di peureut teh muncul pan caina. Kucek jeung naon jeung lebu hurung? Lain. Jeung naon? Ieu padahal caina. Terus dimanikeun. Campuranna naon? Ulaskeun kitu. Ulas. Meunang aya sakit tengah lumur mah aya meur salumureun mah. Aya pasti eta teh konyek. Sugan bisi dicampuran jeung petik kitu tah jang campurna. Dia dikucak. Gitu dibalurkeun ku petik. Aya geuning sok lu make petik. Ulah eta mah. Ulahnya? Ulah. Ulah petik mah. Eta hukumna naon atuh anu seru pokona mah obatna naon ieu? Lain kitu mah nya dimanikeun eta nukang bari nukang tah. Menang ngamandian ditajong nya teu. Ngamandian? Ditajong. Tengeulan ku lulumpang. Sina ngorejat mah supaya jadi laki. Coba eta ngorejat oge meureunnan ngorejat cager digebrag gitu teh bari kalakuanana meureunnan jadi laki jadi awan laki jadi laki pureuwas teh digebrag coba hipu hulu lumpang teh dihipu pasti dikeplok-keplok ikut digoyang dijilat Bismillahirrahmanirrahim. Surah eta ini jero guhanya. Ahiru. Sir mana sir? Hong mani hong. Kulit daging jadi. Urasal. Kanulutan tuh dukun lagi tempok. Waduh, ngajak. Tapi kan jadi ngaharurung dukun. Wah, sungut dikaca trompet. Ini trompet nu cai.
Oh, beresnya banyak? Beres, Pak. Oh, coba. 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 Lamun biasanya. Tuh, tempoleungeunna kan ngajar bebeng kitu, Pak. Awewe teh ples. Hayang jila laki teh, Mbah. Iya. Taluk. Insyaallah. Heeh. Lan lamun teh cager keneh ku cai kunaon ieu? Ku hoe? Ya. Bura ti wahangan. Nu loba hutan teh anu campur teh. Heeh. Oke, bawa deui ka Ambah. Dipupuruk deui. Lain. Urang buraan ke malam Jumaah. Heeh. Tengah penting. Heeh. Numun teh cager ku ieu lam biasana masuk. Alhamdulillah kitu tan geus masuk. Cager tara 2 kali 3 kali nu geus mah ka batur oge. Gitu. Ieu mah rada eungap ieu rada hese ieu mah. Hesenya? Hese Mbah ge. Waduh. Beda ka Mbah ge nyampe teh ngaburingkak kitu. Ngaburingkak. Di jasana aya nu ngeusi. Naon teh ngeusiana teh? Hap-hap. Ibe. Ora ida hap-hapnya. Lain hap-hap mah. Sugan hap-hap. Aya ge beureun lono. Lantaran hap-hap lamun pengen teh ngajere bebeng kita. Apa? Lemah ge ketemu ngaburingkak. Ngajere bebeng. Gitu. Oh. Tah banyak. Heeh. Engke lamun teu kudu lamun eta teu kudu ngalahoe nya sugan ngalahoe dicalupukeun ka tonggongna sugan. Terikeun cager wae mah. Teu kudu lah. Teu kudu nya. Neangan eta cukangan anu tilu. Tilu. Handapna nu loba ku kumur teh. Kubur cadu. Kumur cadu. Waduh. Terus Diburakeun inum. diangkat. Diangkat. Waduh. Cieun si juri oge di dinya. Heeh. Beratnya tanganannya. Berat bener. Ai cupanganana teh anu tilu teh angkat nu tengah, henteu di bawah. Panggul kabeh. Panggul kabeh. Heeh. Di kumaha tangkena? Dipanggul. Ditalupukeun. Tong ditalupukeun. Bari dagor-dagorkeun. Ame cager. Anu ditalupukeun ulah. Heeh. Bawa tah ka imah. Heeh. Ieu. Terus dibawa ka imah urang. Bengker boboeh. kuboe. Tah, cukup ngantuk bulitan gitu tah. Tak eta anu jadi siluman di jero teh. Anu nyandingna Nyandingna teh. Oh. Euing atuh lamun kitu mah ieu teh. Teh nyerang dirinya di teh nyerang. Heeh. Tah, deukeuteun eta. Urang ka eta teh budak teh anu kaasupan teh taeun nu kugaib lain. Heeh. Digebrak dirinya. Digebrak ban luncat. Heeh. Mus luncat kitu teh urang. Rontok. Rontok sekok adinya tah dikitu. Heeh. Dere jogol jeung jurig eta teh asup kadinya. Oh, eta teh nya. Kitu we Mbah mah. Heeh, atuh tah. Kitu tah. Heeh. Mudah-mudahan we atuh mah nya si cager. Kira-kirana beureunan iraha je kudu ka dieu deui teh supaya pokona mah lamun kieu bahnya. Lamun ieu jadi tapi kakuat cager engke jadi lalaki jadi bener-bener cager tak pasti datang deui ka dieu nya. Ngan lamun teu cager ulah datang deui. Pasti tiwatan datang deui di tengeulan dukuna ge. Can teu petang horonang mah ku aing. Oke, biasa. Itu alhamdulillah mulus. Ngecewakeun gitu. Mbah ge teu samarangan ngaluarkeun ilmu. Oh. Percaya ka Mbah percaya. Gitu tah. Nu geus ge. Gitu. Gitunya. Alhamdulillah gitu. Nah ieu sabandel ieu. Aya nu ngasupan. Ieu teh nya. Oh, tuh mah nya abi mualami ieu nya, mah mualami ka dieu. Insyaallah ingguan tuh. Was waktu di naon ieu. Oke ieu. Geus beda. Aya rasa. Aya semah ieu bangunna. Untung can ini. Can ka mana-mana nya mbahnya. Datang teleponan segini teh aya di tamu ieu cek teh. Mulai dia teh. Untung kabeneran kena aya mbah. Aya keneh nya, heeh. Oh, da berhubung geus burit ieu teh banyak mage arek meureunan bisa aya datang di Bogor ena teh deui. Semah cenah arek ka dieu di Bogor teh deui. Ieu teh kenugan semah ieu teh di imah si bule di dinya tah. Arek pamit we atuh nya. Tah, ngan ke lamun cager meureun nya bahnya ka dieu deui. Meureunan emah lamun teh cager mah moal ka dieu deui. Malah digablogan mbahna ge ku aing. Oh, lah. Nu balik berarti dukun teh kabeh nya. Ampura atuh mbahnya. Oh, nya, ampura nya, mbahnya. Heeh. Oh, atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subrek channel Dadang PX. Subrek teh naon? Teuing bukan subrek ya, itu